Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Usolli wa usallimu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Alayah suraqallahul azim. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, anu sami-sami ku pribados tipi hormat, para alimil ulama, oge ka para aparat kepemerintahan, anu sami-sami ku pribados dimuliakeun. Sabada pribados nyanggakeun tata kahormatan Islam, pujian sinareng syukuran hayu urang panjatkeun ka Zat anu Maha Kawasa, anu mana mantena dina saah anu bahagia ieu urang sadayana parantos tiasa kumpul ngariung dina ieu makom anu kinten mulyana, nyatana acara tafarruqan kuliah subuh. Oge teu hilap sholawat sinareng salamna pamudah-mudahan dilimpahkeun ka panutan urang samudayana anu mana mantena parantos tiasa nyandak ummatna tina alam jahiliyah menuju kana alam kaislaman jeung keimanan. Bahkan sekaligus king pangkat afdalul makhluqat sakolong langit, nyatana habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh hilap kasadayana kulawargina, ka para sahabatna, para tabiin, tabiatna, tug dugi ka urang samudayana anu salaku umat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin anu sami-sami hadir pribados kumawantun ngadeg dipayuneun para bapa oge para ibu sadayana. Ampun paralun pribados mun disebat mubalig. Naon margina? Margi pandangan sareng konstitusasi para ibu sareng bapa leres melong nempo ka simkuring. Mangkaning salila simkuring diajar ngaliwat di pasantren nu can sababaraha lami teh, mun dikoreh-koreh masalah ilmu mah can ayaan. Tapi insyaallah di samping mondok sareng ngaliwat teh diajar ngaji. Panginten sasiereun sabeuneureun mah simkuring bakal medalkeun kana naon-naon anu nyampak ilmu di simkuring. Bahkan simkuring kagagas sareng bingah anu taya bandinganana ku ayana kakompakan ibu-ibu miwah bapa-bapa oge kaula muda anu parantos tiasa ngikat rasa persatuan sinareng kesatuan dina anggoning memeriahkeun syiar-syiar Islam di tengah-tengah gejolakna zaman anu sakipanasna. Pidaw Allah dina Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, al-ayah. Para hadirin rahimakumullah, ieu acara teh cenah acara perpisahan kuliah subuh. Ari eusina kuliah subuh teh pangajian. Simkuring rada reuas. Sok sieun sabada perpisahan anu ieu teh areureun ngajina. Urang kudu kagagas ku dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Para hadirin sadayana, hayu ieu acara urang eusi ku pangaosan anu insyaallah ieu pangaosan aya tema atanapi aya judulna. Ngaran-ngaran teu nganggo judul, mun film teh mah can kabayang ramena. Nu mawi pribados rek nyokot judul nyaeta baju katakwaan. Ibu, bapak, bahwa setiap muslim teh ngagaduhan 2 rupi baju
anu geus ditangtukeun ku Allah. Hiji, baju anu ku bapa sareng ku ibu dianggo menghadap ka Allah. Ngan anggoan anu ieu sanes anggoan anu dijieun tina buludru, wol, tetoran, tapi dijieun tina ilmu agama. Ditambah ku amal soleh sorangan anu sok disebut istilah takwa teh. Bahwa jelas pakaian ieu moal aya di pasaran, moal aya di toko-toko, malah moal bisa dijual belikeun. Malah tidak sembarangan pakai. Pakaian takwa ieu dijieun tina bahasan ilmu agama. Dikaputna ku amal soleh, dicelapna ku ikhlas karena Allah, dikancinganana ku akhlakul karimah. Atuh lain takwa upami teu make ilmu agama. Jeung teu aya hartina ilmu agama lamun teu dibarengan ku amal soleh. Jeung teu aya hartina amal soleh pandangan Allah lamun teu ikhlas. Malah anu keur karandapan ku bapa sareng ibu nyaeta puasa jeung kuliah subuh rugi kacida lamun teu make amal anu bieu teh. Kudu kumaha atuh carana supaya boga baju takwa model kieu? Bilih ibu, bapa naros ka simkuring. Tah, carana teh nu kahiji, urang kudu nyiar ilmu. Ti mimiti hirup nepi ka maot, meureun ayeuna minangka nyiar ilmu teh nya Bu, seumeut nepi ka tamah kuliah subuh. Saenggeus menang ilmu agama, siap ngamalkeun jeung ngembangkeun sakumaha mistina. Kalawan niat bersih, ikhlas karena Allah. Upami ngemut kana ieu anu kabeh, supaya bapa sinareng ibu ngagaduhan pakaian takwa jeung supaya tiasa makena. Bapa ibu kudu wani kana ngamalkeun kana eta ilmu. Sanajan aya kemungkinan bakalan pinanggih jeung cobaan anu pait jeung peurihna. Cobaan ku akibat ladang nyumputkeun kana ilmu agama. Sabab Sayyidina Ali ngagagaskeun ka umat Kangjeng Nabi Muhammad, la taj'alu a'malakum jahla wa yaqinakum syatta. Idza alimtum fa'malu wa idza tayaqqantum faqdimu. Para hadirin sadayana, aya deui pakaian anu biasa nu ku urang dipake pikeun yang hareupan manusia. Pakaian model kieu mah gampang dibelina di mana-mana, malah bermacam-macam corak ragam. Mun anu awewe aya calana komprang, sior, mun lalaki aya lepis anu bahana luar biasa blue jeans dijieun calana, ngan lain tina bulu syaitan mah. Ngan sakumaha alusna make baju yang paling mahal tidak akan jadi dangdanan keimanan lamun insana maksiat. Model puasa Ramadan teu make niat. Komo teu ikhlas mah rugi 12 cungkelan. Komo ngan saakur gambaran jiwa Islam wungkul mah. Siga munafik, tiung mah tiung, kopeah mah kopeah, ari laku lampah siga munding diabur. Naon nu dipikah hayang bisa laksana, hayang jerkut, karibral, naudzubillahi min dzalik. Mun manusia siga kitu, ngan Allah moal ningali kana alus pulasna baju. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah moal ningali kana rupa aranjeun jeung harta aranjeun, tapi Allah bakal ningali kana hate jeung amal aranjeun. Malah cukup berbahaya bagi bapa jeung ibu lamun pakaian takwa nu kitu nu ku ibu jeung bapa dijieun kalawan susah payah, dijieun tina bahan anu terpilih jeung mahal dibeulina, kari-kari diruruksak, dirurujit, dirarajet. Dijualna murah. Akhirna sagala usaha jeung susah payah teh teu aya tapakna. Saperti cai dina daun taleus teu aya bekas naon-naon.
Tah lamun keayaan manusia tos siga kitu maka bakal timbul batnul ardi khairum min jahriha. Beteung bumi leuwih alus tibatan tonggongna atau leuwih hade paeh tibatan hirup. Rupina dugi ka dieu heula insyaallah diteruskeun deui billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.